raring kongkonan wawangkin lungaran ingkang samyang ngalaga satengahing marga wis kena dihin pinasti iya keresahyan widi asyati mana wae atuh Ucir sia teh batur ka kaleri sia ka kulon jadi aing nuturkeun ka maneh lamun aing teh ceuli seukeut mah cilaka Mang Dawala ya teh naon ya teh saemara teh marabutkeun naon marabutkeun awewe hah marabutkeun awewe awewe nya awewe diparabutkeun ka hiji awewe teh da loba oh eta nya da beda awewena tingali geulis kitu mana tuh anu mana Mang Dawala itu teh dipajangkeun dina papangungan bek kidul tuh kahalangan ku baligo tuh lain nu gigireun mah tukang bakso tahu teman nya tuh tinggal itu benas dikersah yang kumampara barang ieu budak kuncir ningali kagelisanana Dewi Dahanawati ngadak-ngadak aya rasa anu beda dina manahna birahi anu mungaran ngancik dina ati kanyaah anu nyayang dina manah anu mimiti surser karasana ku ieu budak buncir nah Mang Dawala meni geulis nah meni herang kieu Mang Dawala naon Cir nah ya panon meni embung lesot paneuteub ka itu Mang Dawala meni geulis si Ucir bogoheun naksir aduh naksir meureun alah tresna mungaran beunnya ieu teh Mang Dawala hayang ningali deket Mang Dawala Cir hayang deket Cir hai hayang deket ningali Mang Dawala hai kumaha sia ya yang ditewak anak batur ieu panu teuing aing mah tapi pandai PHP-keun ku bapana ka aing carekan si katempuhan nah katempuhan geus tawawu mau panggil deui oh da bakal ngajeblak dina koran aja budak leutik di tenggelan gara-gara kudu ngasuhna teu diperatikeun baru teuing da batur heuh nya tah kitu aing ngomong jeung saha teh ngomong sorangan mah sia we aing Dahanawati dipacangkeun dina papangungan ieu budak buncir dina mangsa lempang teu ningali batur teu ningali sasaha malah dudu pakayaanana bari matak tetep neuteup seukeut bari jeung geugeut ka Dewi Dahanawati margi cinta nu mungaran anu nyayang dina dada ngagalura kayanana budak buncir memang kawas kena ku panenung kayaanana matana tetep seukeut bari jeung pinuh ku rasa kadeudeuk ka cinta kaulas jeung kaasih ka Dewi Dahanawati bebeman nen
tingali paman patih Bibikman karunya teuing ngalawan patanang anu sakitu lobana nepi ka ti khotat kitu Bibikman tenang nen Bibikman sieun kaula teh sieun boga jodoh kanu goreng patut sieun Bibikman moal ieu budak buncir kahalangan ku pager nyangeuy gadokna dina pager bari jeung ningali kakelisan Dewi Dahanawati. Gusti meni endah ieu katingalina Allahu Akbar. Meni karancunit ieu hate meni manteng wae hayang deket jeung anjeunna. Cantik. Bulu socan nepi ka centik kitu Gusti, damisna nepi ka ngadaun seureum. Angkeutna nog bisa potong. Meni gelis. Pasti. Bibikman naon nen tingali tadi handap makhluk naon menrong anu mana nen eta tingali di handap makhluk naon eta di handap anu mana tingali nangeuy dina pager Bibikman eta teh makhluk naon eta teh bangkong korodok tingali melong wae ka kaula jigana bogoheun ka nen amit jauh si amit besti amit Yang besti segala. Bibikman tingali anu kitu moalna naon moalna kitu mah paling geuing ngajebian amit Gusti amit cenah nyingka baledog Bibikman baledog kaula rujit hayang utah nempona hayang utah nempona tingali tina pipi tina korong nepi ka garing kitu eta teh sakalian lapar eus buyah dikerik nene amit Winas dikersah yang widi ari ieu budak buncir teh saleresna pan Raden Gatotkaca. Ari Gatotkaca ngagem aji sakta pangrungu sakta 7 pangrungu hartina pangdenge pangganguna Gatotkaca 7 kali lipat jalma biasa sanajan geger nyeman ieu Dewi Dahanawati nyaci maki dirina atuh ngapetrik kana ati ngadupak kana manah tetiasa dikumaha deui bari jeung teka tadah murubuy cisoca mapai pipi karasana perih cinta nu munggaran teu laksana cinta nu mimiti teka tepi ku ieu budak buncir bari ngaleos ceurik ngabangingi Gusti nu agung kakaranya bogo Gusti ini hati disabar-sabar kayaknya pilih dunya pilih aing tibatan dikawin jeung Dahanawati leuwih ada bunuh diri tega gantung panen pilih Dahanawati nyebut hayang buta ka aing nyebut bangkong korodok tobat aing Bibikman tingali kabur ku naon sieun ku mata poe apaan mata poe mata tadi ge aya dalin Dracula teh lain teu balik si teh besti teu balik Bibikman tingali paman patih nepi ka luar biasa lo papatanang anu jadi pacunang luar biasa kesaktian nana geuning paman patih teh luar biasa besti tempo kumane regreg kaula legreg mudah-mudahan nenen teh nu tiasa ngalehkeun ka paman patih moal anu bisa ngalehkeun ka paman patih moal anu ngalehkeun percaya kaula bibi omat lamun aya bangkong korodok pang maledogeun atawa nyewa tukang setrum cenah di setrum
nyanen orang tinggal di Paman Pati Besti ya nerangan si Ucir eueuh Kamana jigna atuh eta? Cir aing mari di PHP-an ku bapakna aing ampun kan mah ada anak batur lain lain urusan anak batur nah tapi kamanusaanana jelema eta teh nya aku masih wecir bingung aing luar biasa teh jago saya marang ngalawan buta gede itu kadieu ngahariwangkeun nepi ka ngabejakan anu teh di Bandungan di tangan ku aing bisi ngamang di dinya aya nu ngamangan koneng eta mah waduk atuh naon mana teh teh Mang Dawala apa saya marah teh dibebaskeun kumaha ya Mang Dawala saya marah teh anu man dibebaskeun Mang Dawala dibebaskeun heuh naon tenang heula naon ya Mang Dawala saya marah teh dibebaskeun patanangna oge bebas ayeuna mah bebas kumaha ayeuna mah saha wae teh mana wae urang mana wae anu bisa eleh jago saya marah bakal dikawinin Dewi Dahnawati gitu sanajan budak angon cek paribasana anu eleh jago saya marah bisa ngawin Dewi Dahnawati oh eta apa Mang Dawala ge tuluy maksudna hayang miluan saya marah hayang miluan saya marah ya Cir pengen diusir ku bapak sianya tau kieu meureun nya ulah kitu Cir atuh Cir lah hayang miluan Mang Dawala pangdaftarkeun Cir itu teh jararago Cir jararago yang miluan saya marah Mang Dawala yang kawin Mang Dawala yang kawin hayang kawin win hayang kawin gas hei ala genah ulah tuh Cir aing meni hayang ilan saya marah Mang Dawala yang ilan saya marah widuri elok bagai rembulan oh sayang indah bagai rembuk nah bararaeun sih teh aya aing juga nu geuleuh lain bararaeun di si Ucir ya pi omongkeun naon siapa omongkeun naon siapa ngomong naon tadi aing sih teh bener-bener kayak sejuk kepuk kasihan ngaheurean ku aing dagorna lain ngaheurean naon heuh kela tuh jika alok pae jeung kepuk geus sini salah neungeul sia mah nya naon we teh ieu si Ucir heuh naon hayang miluan saya marah heuh hayang miluan saya marah nya ya si Duhan ulah kitu padu teh goblok deuh bapana Aisyah teh ngukur ka kujur teu ngomong ka awak bina-bina teuing teh heh dengekeun tempok ku sia raja-raja eleh komo babatok sia rajane barang lagu waduh ya dengekeun sia miluan saya marah kumaha lamun modal sia teh paeh tah naon kesempatan naon mending cenah miluan saya marah aku malah mun paeh eta nu dipiharep rencana aing teh kitu aing teh dorna dua itu aku malah mun paeh eta jeung tibatan dipaehan ku urang dosa mending dipaehan ku batur dapi omongeun
keun ku aing cenah cir naon bos Kopi deui. bener saya belum Syamara semohon heuk ku aing bakal didaftarkeun alah alhamdulillah mau cepot bang janun mau cepot nuhun guru bang datarkeun ku aing pangdaftarkeun sok adeunkeun duit teh karena duit we si goblok ya ampun lamun mental da teh jamu ka duit teh dipasangkeun eleh wae nih daftarnya mange duit make atuh sia teh sabaraha 2 juta 2 juta nya murah ya lain dibere 5 juta ya heh ku abdi di pasien 5 juta ya naon si teh ngaledek ka aing ngaberatkeun ke batur teh goblok ngabarat ke naon aing teh menta teh 2 juta ku sia dibere 5 juta di mana mulanganana aing 3 juta si balagu aing palingan sangsara wae si goblok aing jalan di mana salah gede itu terek merah 5 juta kakak heupan aing 2 juta aing kudu mulangan 3 juta rumah siawe pake clear aing eta nu 5 juta teh keur mang cepot KBC sana oh mun tita tadi atuh aing kitu mah ya ieu lah urang daftar jeung aing modal alhamdulillah mang dawala pang daftarkeun Ayo Cip. mangga diantos dugi ka 15 menit deui upami teh aya ieu Syamara ditutup sok atuh gaya Ustaz Ayub bisirikeun Syamara Ayub acong kontet cenah kareum tah cenah diurut teh cenah diurut aya nu ngagajleng ka tengah lapangan nyata Astra Jingga Landawala luncat bari koprol kayana pe omongan nih aing di tanu gelo tuh pakai jeung koprol heeh jeung labuh sia kuas Eta heeh terjun payung. naon mang di Cicidu emang orai lain sahaja lamun dipercaya ngaran kaula Avenger Gusti nu agung nepi ka kieu-kieu na ipatana aya dibebaskeun nu datang nu kana rieu seurik ngaledek aing lain pantesna keur kieu teh nya keur urang duaan teh kahareup juragan Gatot Kaca dawala cepot ngelalajo pangmalikeun jarum coklat nah juragan Gatot Kaca mah resepna jarum coklat bari ngapung teh jarum coklat teh digegel meleduk we beak jarum coklat awan dikenyot bade ngiring saya marah sumuhun mang sanes bulan oh itu nu pengker sanes mang bulan tong heureuy mang teu heureuy abdi mah teu bercanda abdi mah ira abdi mah heureuy tar heureuy ge serius wae mohon saha nu bari ngiring saya marah teh aya kulan dulur abdi montong disebut dulur atuh klien bejakeun urang mah nanti sebut teh panglayar agen Biro jasa. kayak agen teh naon ieu sia sok dikerot teh dikerok asup agen teh angin goblok eta teh mah ieu aya kulan ngaranna teh buncir sumuhun buncir naon budak buncir sumuhun mang kulan ieu teh samara teh keur kolot mang apaan sahur salira cenah saha wae ti mana wae cek paribasana budak angon anu bisa ngalawan jago dikawinkeun naon bedana jeung budak buncir sok Gusti nu agung
nya atuh mana budak nama saya mangga Cir Ai kade Cir iya beres dengan saya marah ai aing iya budak kuncir teh mah sumuhun Gusti nu agung tinggal di dawala anu rek modar mah cahayaannya aneh ya nya oh anjeun budak kuncir teh muhun kitu goblok situ heuh goblok gak kayak nyawa situ ka kolot teh aya teh di wara ka kolot sia jeung papa sia ku di warahna bade ngiring saya marah mohon aya ngaran teh udah kucing di mana di tadi syukurlah datang ke jagona dagur ku aing oh tereh maut tapi ka kieu ampun ya lo kapolontong kieu ampun oh sae mangga naon ya teh naon oh peraturan moal aku anjeun we paman pati den mangga kali iya tiluan anak itu saya marah beng-bengkeun aja rempetkeun komo nu beureuh mah dagor bae ampun abdi mah teu giringan demi Allah teu sanes paman dari lain anu tengah sanes abdi mah jajab naon jajab mayit sing goblok jajab ahli naon ahli kubur nu tukang sanes abdi ngiringan saya marah saha aing uluh ieu bud itu budak lo teh sumuhun paman ieu budak ieu wungkun wanian teh batur mah teu aya atuh kumaha ieu teh nya atuh paman lawan we lah nu penting mah ngulur waktu we iya Cir ai maneh kirim kula saya marah maksudna monggo ka saha ka putri maneh wani ka kaula eta maneh wani teu aing wah bener ieu budak teh gede ka wani saurek naon deui aing malah saha hanya ho haling dua dan haling hei mangga pilih kira jasa haling saya mangga kula mangga Cir Mang Dawala didoakeun ku Mang Dawala cing meunang nya Cirnya amin Mang Dawala nuhun dapang doana Mang Dawala heeh nya kan mak tong tarik teuing ngaranna ge budak diciwit ke mewel nya apa degungkeun we ceurik nya haling saya mangga turun tina tangga sih haling beda saya mangga Cir Mang Cepot lain nu bejuk mangga gitu naon marketing nanti iya inna lillahi wa inna ilaihi rajiun mudah-mudahan arwah mana ditampi di sisi galeng nya naon Mang Cepot teh sakedeung deui sia modar Cir paingan mana jika kukupu naon hubungan apa jeung kukupu anjing kumaha ge teh mah sanu kainget wae kan doang tong asa-asa ngaranna ge saya marah cepet teh tong kagok ieu teh budak atuh sumuhun budakna mah budak ngan ieu teh punten ieu naon ku bapana geus dilapurkeun mak ku bapana geus dilapurkeun ka bapa rek kade mundur mah bau sungut mundur gebos kana irung sih teh
mau subuh padahal naon sih di bangke gitu nya abdi teh ngadar ayam ngas ngadar bangke ayamna nya tong asa-asa ya bang ya ari teh saya marah teh mayar atawa henteu gratis kadeungeun 5 juta ish teu bisa ai mang cepot panggeus ngajalankeun ilmu antal mautu qabla mautu bisa nganyang ka poe-poe geto geus surti ieu duit 5 juta teh sabandarna teh keur mulasara maneh biaya pemakaman jeung biaya tahlil maneh mah teu kudu dilaleting sapoe we nya sapoe ngan 7 kali nya maneh teh ayeuna bisa aya manat hayang diboeh make kae naon bisa hayang make batik diboehna atawa ku kain jeans nya bisa aya pesan-pesan terakhir kata-kata terakhir sok dugikeun panjana cepati bau semua teh bau teh ini nya parwesan bangga modar paman karunya mama sing atos-atos murang kali teh paman ya cir bener maneh teh wani kaing maneh wani teh kaing nya wani aing waduh ieu budak waduh ya kolot ye rek nyerang atau diserang maneh serang aing cir oh kayaknya iya beres nyawa Allah nyeri cir nyeri hebat pada cir goblok nyahwanya api-api lah nah makanya ditawaya nyeri oh iya Allah nyeri podaran kalau dioprek mah gitu receh kayaknya receh mana jangan gelutak tenggelan aing benar hanya sok ayo cir awas sok tenggelan aing sok awas cir cing tarik atuh cing tarik tong lalaunan bener cing tarik ya satena ngusakan anjir iya budak anjir iya kolot bener itu cir teu karasa mun karasa man aing ngewel asa dipencetan ngeunaheun si edan si goblok sok aing teu nyawa leuwihan ku aing tanagana saeutik penas dikarsa yang kumampara dikaprat beungeutna ieu patih nepi ka renyem sawak-awak ngadeg-deg kayana na ieu patih bari jeung reuwas kakara nampi kepretan nepi ka peureus nepi ka jerona kaget bari jeung kuria pun selik nahan ka nyeri bari jeung era kayana sok cir hayo cir aya sok nyerinyaan wayo karasa kurang aja edan kurang ajar sih
siang ngalibeurkeun batur sia teh aing nu libeurna aing nalojo saya mari jadi nalojo sia yo aman geutah wadon gelut di kampung aing sakulajar kabina-bina teuing goblok dagor ku aing ye hancip jaa ye dagor ku aing tuman Allahu Akbar ya ngajakeun kana boga hajat kieu mah tong makal lakon ieu lah kunaon Kang ramenya da wala leh ku hancip sia tuh heeh anak Semar aing teh kaget tenera kaget tenera ningali hingkang samya pada ngalaga ya ingkang ngalaga hingkang samya ngalaga ajar si buncir lain samanya tapi kaboro-boran ketiga yang bisi goblok main nama tececer boncil kurang ajar saja tibatan aing era aing ngerek ngatek aji pamungkas aing na ajian gelap ngampar rasakeun sabunjir di podaran wae gelap ngampar Gusti nu agung naon ieu paman nepi ka ngebul kitu pananganna paman cing atos-atos eta teh bebenyit budak paman kade paman aduh Gusti nu agung ai boa-boa buncir ai kieu mah karunya si buncir paman patih ngaluarkeun ajian pamungkasna ubah luar biasa ningali ieu budak geluting jago saemara kabeneran aing rek nyaketan eta Dewi Dahanawati diculik wae benas dikersayang tumampar budak buncir ditembrak dening ajian gelap ngampar demi ngebul kayana da ngajeng kang kayana ieu budak buncir ku tarik-tarik na ieu ajian gelap ngampar wae Gusti nu agung hampura buncir hampura buncir hampura buncir badega pangmawakeun blangkar ka dieu bawa mayit si buncir badega pangmawakeun blangkar ka dieu badega tong blangkar badega baso bawa ka dieu cir Aisyah teu naon eta ieu budak ya kolot Aisyah teu naon kieu we tah nu bieu teh lantai ka karang nahan rada peures mah ada manis-manisnya bieu mah nya aya samaraan bieu mah tah nu lantai eta teh ajian pamungkas sir pamungkas nya atuh eueuh deui meureun beak atuh ngorehan lah nu lain lah aing make ajian pamungkas namanya acan boro-boro waduh cir ulah pamungkas atuh cir parapat mungkas atuh rasakeun penas dikersayang tumampara ieu pati dijamak we budak buncir leuleus dir kapuk we bunan dir kapas kahujanan iya
paman paman tunggu nyeri bu Gusti numur beng alam Gusti nu agung aduh Cir mana anjir tersangka buncir luar biasa batok bulu esi madu di kumaha di kepret diketukan aduh luar biasa lanjut aing ting ka mana ngaleos emang cepet ke mana di warung teh lolep gitu juga leho punten ini kayak ucil meningakan kesadayana ieu teh pun adi tersangka Cir menang buncir Mang Cepot ngedoa nage tahajud Mangnya tahajud ti beurang dak di gurubun make sarung ai lain urusan poek belegu urusan peuting sate nya tersangka Cir wah aduh tuh mata ulah ngalonyeng ke si buncir teh aing mah geus apa buncirnya teuing tuh teuing gini aduh luar biasa mana buncir lain jelema jurig teu mah jurig pinasti kersah yang tumampal Dewi Dahanawati di kapung kusedanten radia balatan temah angkut buta Radia Batur Dewi Dahanawati di kapung kubuta-buta Kepung tuh. silaka buncir Tolong. naon pangdulungankeun heula tinggal Dewi Dahanawati di kapung kubuta-buta kurang ajar sia awas we iya Gusti Mang Siluman jang-jang. naon atuh Mang jeung renang di dinya deui tuh anjir ulah si buncir dah wala jin ifrit ulah teu sangka Mang ulah ka dieu Mang ulah ka dieu alim jeung ditonyok lain masalah ditonyok dah kaula paling jeger naon cik minta kejujuran anjeun bener si buncir teh di mana sumuhun cik minta kejujuran saha sebenarnya si buncir oh palai uning saha sebenarnya si buncir saha teh Mang lalajo teh mimiti atuh cik mang dak mang mamake kopea saha si buncir teh malai uninga saha si buncir saha mah lalajo Ken hah paman saha si buncir teh Den palai uninga paman saha si buncir naon meuli TV paman lalajo TV tuh nyari Den nah usaha atuh paman nge kumaha sugan tingali eta makhluk naon eta teh bangkong korodok neng ieu teh kabeh bangkong korodok itu mah leutik ieu mah gede da bangkong korodokna genep wayahna nyai geulis rek dicana ku akang nyai pinasti kersah yang umampara ieu ge I Prabu Durgalapati barang bade nyiwat Dewi Dahanawati anu nyabeti awang-awang lir satabada sata hayam mana na ulun lir hayam sedebeting heula dugi ka ngajengkang kayanana ieu raja ti nagara Batamera what
patrina belah mana hah balabah manaan Bang BNI ayam mending BJB Bang Jabar Bang jadi ngerti wah iya gegelis daik di mawa ke bendungan nih nya orang ngojai jadi itu berenang cinta di sana ya mina-mina teuing cete kakek nyos goblok apaan sidik nya teh putri kaminuan deh iya mina-mina teuing cete kira rasa teka mina teuing cete lah di satu tadinya di dia goblok cete Gusti ngagung lebatin abah teh ya neng moal aman di mana jeung akan neng iya